Nor, ya cek. Minjam kalkulator, kertas, jempol pena we sakalian. Naon cek? Nya tuh keur balanja lah. Dek balanja loba. Ah, teu kudu tatanya. Tumben we ece datang-datang minta kalkulator jeung kertas. Nur, endog turunna gedenya. Turun sih turun, tapi teu gede teuing. Gedengan urang di glosir hareup mah 24.000 sakilo. Nya ai di glosir hareup mah ai di urang anggar 2 genep. Ah, di maneh masuk beda harga wae. Atuh mending kene beli ka grosir hareup atuh daripada di maneh mah. Nya ari hayang 24 mah beli we ka ditu. Tapi 24.000 mah ceu minimal kudu meuli 15 kilo ka grosir mah. Nya ari meuli sakilo mah nya teh jauh beda we jeung harga warung urang. Oh, minimal meulina kudu 15 kilo. Nya ari hayang 24.000 mah. Jadi eta sabaraha atuh nu benerna harga endog teh? 20 genep. Lamun minyak kelapa sakilona sabaraha? Lamun minyak mah 24 sakilo. 24? Nah acan turun? Acan. Perasaan asa geus turun da? Acan. Ari tarigu sabaraha sakilo? 8.000. Ari gula bodas sabaraha sakilo? 18.000. Tumben ece balanja loba rek hajatan? Henteu Nur. Ieu Nur ya, geus siapkeun. Ieu sakumaha ce? Sakilo. Iya endog saparapat, minyak saparapat, gula bodas saparapat, tarigu saparapat. Tah ieu geus ditulis ku urang jeung harga-hargana Nur. Atuh beda ceuy hargana. Beda kumaha? Ece mah pan tadi nanyana sakiloan, ari meuli saparapatan. Ya beda atuh kabeh ge hargana. Nah bisa kitu. Pan nanyana oge hargana ge kiloan. Ya bedana naon? Ya beda. Endog 2 genep. Dibagi 4 jadi 6.500. 7.000 cek. Lain 6.500. Minyak sakilo 24. Saparapatna 6.500. Nah bisa beda gitu hargana Nur. Kona mah beda harga kiloan jeung parapatan mah cek. Pan ece mah nanyakeun harga kiloan ali meuli parapatan. Lamun harga kiloan disarwakeun jeung parapatan nya tekor atuh urang. Tekor kumaha? Nya sarua wae atuh Nur. Teu bisa cek. Meuli saparapatan disarwakeun jeung harga kiloan mah. Ya geus, maneh hayangna kumaha atuh Nur? Ulah sok beda-beda harga, kudu amanah atuh hari jujualan teh. Lamun sakilo hargana sakitu, lamun saparapat hargana tinggal dibagi 4. Ya teu bisa kitu cek, pan aya biaya plastik, acan tekor timbangana. Lamun ece hayang hargana sakieu, meulina kiloan. Karek ayeuna aya jelema balanja ngatur sorangan. Urang oge aneh, maneh jualan boga aturan sorangan, beda jeung batur kumaha? Sama kabeh ge warung mah. Pasti harga kiloan jeung harga parapatan beda. Nyanggeus ah, watus urang balanjana ge di dieu, deu ka warung hareup we urang mah sakalian ka grosir. Aya nu model kitu.